Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana siswa-siswi MTS Negeri Hiji Kota Banjar kelas 8. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dagat ayeuna urang bakal sasarengan diajar deui basa Sunda. Materina nyaeta materi biantara bagian kedua. Insya Allah sareng Bapak Wasta Muhammad Erwin Nugraha di MTS Negeri Hiji Kota Banjar. Satu ajan dilajengkeun mangga disiapkeun heula catatanana, disiapkeun pulpena, disiapkeun emutanana. Supados naon nu dijelaskeun ke tiasa ngartos, tiasa dicatat hal anu pentingna. Urang kawitan wae kangge materi nyaeta anu dina pedaran kadua ieu urang bakal nyarioskeun ngeunaan aturan dina biantara. Dina mingguan kamari tos dibahas ngeunaan harti biantara. Ari biantara teh nyaeta nyarita hareupeun jalma rea nepikeun hiji masalah anu sifatna umum kalayan make cara jeung tata krama anu khusus. Nah, biantara mah aya cara jeung tata krama anu khusus. Tangtuna nyarita di dieu beda nya nyarita biasa. Dina biantara mah aya aturanana. Naon wae nya aturanana? Mangga anu kahiji nyaeta nalika urang rek biantara kudu ngucapkeun salam bubuka. Nu kumaha ari salam bubuka teh? Tiasa assalamualaikum, tiasa sampurasun, tiasa oge wilujeng enjing kumaha situasi sareng kondisi. Mung umumna urang mah di Sunda di urang biasana cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambihan sampurasun mangga tiasa eta kan. Jangan eta nu kahiji nyata ngucapkeun salam bubuka. Aturan anu kadua nyaetan menalika biantara mah nu nyarios di payun teh nu biantara teh kudu nganuhunkeun ka panata acara jeung kanu hadir. Nganuhunkeun ka panata acara jeung kanu hadir. Kunaon kudu nganuhunkeun? Sabab urang tos dipasihan waktos ku panata acara pikeun nyarios di payun pikeun biantara teh. Salajengna aturan anu katilu nyaeta dina biantara mah aya ngedalkeun panghormat ka jalma-jalma nu sakuduna dihormat. Urang sering ngadangu dina biantara atanapi dina pidato sok anu nyares kieu. Sok anu nyares kieu. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Sakola, anu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua RW 07, anu kusim kuring dipihormat Bapak RT 36 Desa Balokang. Nah, eta teh kalebet kana ngedalkeun panghormat. Ieu penting pisan ku urang dilaksanakeun nalika urang keur biantara. Hiji wujud urang teh ngahormat ka sesepuh-sesepuh nu aya di lingkungan. Salajengna nalika urang biantara, nalika urang tatih nangtung hareupeun batur, nyarita hareupeun balarea, gunakeun basa jeung tingkah laku anu sopan. Kusabab biantara mah kaasupna kagiatan anu formal, resmi, tangtuna tingkah laku basa oge kudu bener-bener sopan. Ulah keur biantara nyarita ku basa kasar, ulah. Atawa tingkah lakuna kurang sopan, ulah dipahing pisan, dilarang pisan. Contona wae tingkah laku nu teu sopan teh gegetret we gagaro kana sirah keur pidato teh. Atawa luak lieu kakenca ka katuhu. Atawa mik nu kuduna dicepeng ieu mah dikalah diputer-puter. Nah, eta tingkah laku anu teu sopan.
atawa bahasa kalah ngagunakeun bahasa anu kasar. Aya kecap aing, aya kecap maneh, aya kecap sia, siga nu nyarekan. Matakna gunakeun basa jeung tingkah laku anu sopan. Salajengna gunakeun lentong nu meurnah. Ari lentong teh nada sora. Urang Sunda mah geus teu aneh kana lentong. Hidap mameureunana rada reuwas, naon ai lentong teh. Lain dahareun lentong teh. Lentong teh nada sora. Turun naekna nada sora urang. Contoh, Bapak Ibu daramang sadayana. Bapak Ibu daramang sadayana. Kan aya nada soraan. Henteu lempeng kaku Bapak Ibu daramang sadayana. Henteu kitu. Tapi aya nada soraan. Bapak Ibu daramang sadayana. Sanes kitu anu salaresna mah. Nah, kan aya nada sorana. Aya naik, aya turun. Eta disebatna lentong atanapi nada sora. Salajengna dina biantara mah rarai urang teh kudu marah mai. Pasemon atanapi rarai, teu apa rarai mah atuh beungeut, kudu marah mai. Kunaon kudu marah mai? Sabab urang ditingali ku batur. Ditingali urang ku batur. Ulah dugi ka keur pidato keur biantara jamedud cemberut teu enak ditinggalina. Rarai kudu marah mai. Nu salajengna dina akhir biantara kudu aya sanduk-sanduk. Ari sanduk-sanduk teh arti lainna teh menta hampura. Bisi dina salila biantara aya kecap nu teu meurnah. Aya nu kasinggung. Aya batur nu teu ngarasa enak ku cariosan urang. Nah, biasakeun dina akhir biantara urang kudu menta hampura. Sapertos kitu. Salajengna nyaeta struktur atawa bagian-bagian tina naskah biantara. Struktur bagian-bagian naskah biantara dibagi jadi 3. Aya bubuka. Bubuka teh awal biantara. Tah, bubuka teh kaasup kana salam, nyanggakeun puji ka Allah, sholawat ka Nabi, ngucapkeun kalimah panghormat, ngahaturkeun nuhun ka panata acara, ngungkapkeun maksud biantara. Eta bubuka. Salajengna eusi. Ari eusi mah ngarupakeun inti tina biantara. Dina eusi biasana aya informasi nu kudu ditepikeun, dijelaskeun kalian jentre kalian jelas. Salajengna panutup. Dina panutup biantara biasana nyebutkeun kacindekan atawa kesimpulan dina eusi biantara. Menta hampura bisa aya ucapan anu salah. Jeung ngahaturkeun nuhun ditutup ku salam. Eta bagian-bagian tina naskah biantara. Aya bubuka, aya eusi, aya panutup. Contoh bagian bubuka dina biantara. Tah kantun baca wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos maparin nikmat kasehatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Ku nikmat timantena urang tiasa kempel dina ieu patempatan. Teu hilap sholawat miwah salam urang sanggakeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul panungtung anu ajaranana kedah dicepeng pageuh ku urang salamina. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Banjar, nu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua RW 07, di kalangkung Bapak miwah Ibu hadirin nu linggih hempak merbayaksa nu tangtosna kusim kuring dipihormat. Ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos maparin waktos ka sim kuring kanggo cumarios. Hapuntenna sim kuring dina danget ieu bade ngadongikeun ngeunaan bahaya virus corona di Kota Banjar. Eta contoh bagian bubuka dina biantara. Contoh bagian eusi dina biantara.
eusi mah ngajelaskeun kalayan jentrek. Contoh ieu mah numutkeun data ti tim gugus tugas Covid Kota Banjar nu katarajang virus corona ayeuna mung kantun saurang deui. Terus dijelaskeun nepi ka jentrek ti awal nepi ka akhir. Eta kalebetna kana bagian eusi dina biantara. Nu salajengna contoh bagian panutup biantara. Rupina sakitu nu tiasa kapihatur, simkuring kalayan asmana tim kasehatan Kota Banjar ngahaturkeun sewu nuhun laksakti kabingahan kana sadaya perhatosan Bapak Ibu sadaya. Kacindekanana mangga urang sasarengan ngajaga diri urang nyalira, keluarga, masyarakat ku cara ngiring aturan protokol kesehatan nu tos ditangtoskeun ku pamarentah. Hapunten anu kasuhun, bilih aya kakirangan dina basa sareng tata kramana, bobo sapanon carang sapakan, mugia kersa ngahapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedaran tadi ngarupakeun pedaran kadua dina bab biantara. Jadi tos dijelaskeun bagian-bagian dina biantara jeung aturan-aturan nalika urang biantara. Sadayana anu nongton ieu video mudah-mudahan tiasa ngartos, mudah-mudahan janten tambihan ilmu kanggo urang. Bilih aya patarosan mangga langsung wae japri ka Bapa. Insyaallah diwalar. Hal-hal anu penting tina ieu materi, tina ieu pedaran mangga dicatet dirangkum dina buku catetan. Tekedah difotokeun cekap dicatet. Insyaallah pertemuan kaopat urang bakal ulangan harian anu materina tina materi nu parantos didugikeun ku Bapa. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia saenggana urang tiasa patepang di sakola di normal sapertos biasa. Bapa titip kade jaga salatna, jaga amalanana, jaga kasayanana, jaga sopan santuna. Mudah-mudahan urang tiasa sukses di dunia, sukses di akhirat. Hatur nuhun. Bapak Wasta Muhammad Erwin Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.